neraskeun hanca nyaeta bagean wakana ustadzuna Burhanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana jeung geus kabuktian saha ustaduna guru kami Burhanuddin tegasna Syekh Burhanuddin. Yahki eta ngahikayatkeun itu Syekh Burhanuddin an syaihi katampi ti hiji guru minal masyaikhi ti pirang-pirang guru anna faqihan kana saestuna jalma ahli fikih eta kana kabuktian itu faqih eta wadoa nyimpen faqih al mihbarota kana wadah mangsi alal kitabi kana luhureun kitab. Pakola mangkanya rios itu Syekh Burhanuddin lahu ka itu faqih bil parisiyati ku bahasa Persia Barnayabi kana lapad Barnayabi hartosna teh moal manfaat ilmu anjeun cacak-cacak pulpen gitu tak hati-hati. Wakana jeung kabuktian saha ustaduna guru kami al qadi anu jadi qadi ahli hukum anu tukang hukuman al ajalu anu agung Fakhrul Islami tegasna Syekh Fakhrul Islam al ma'rufu anu dikenal bi qadi khoni kunami Syekh qadi khon yaqulu ngucapkeun itu qadi ilam yurid lamun teu ngamaksud jalma bidzalika kalawan itu kana wado al mihbaro alal kitab kadinya al istighfafa kana ngenteng-ngenteng pala baksa mangka teu nanaon. Oh berarti balik deui kumaha niatna urang nyimpen nah kitu. Bidalika kana itu wadoa al mihbarota alal kitab. Wal aula jeung ari anu leuwih utama eta ayah tarija yen ngariksa jalma anhu tina itu wado al mihbarota alal kitabnya alus temantong we cenah lil ikhtiyati keur ngaraksa. Wa minat ta'zimi jeung eta tetep tina sawarena ngagungkeun kana ilmu ayu jawida arien ngaluskeun atanapi ngahadekeun itu talibul ilmi kitabatal kitabi kana nulis kitab muncul urang mah ngalogat wala yuqormito jeung yen ulah naonatunya ngaleutikeun itu talibul ilmi maksudna mah laleutik kitu ngalogatna tulisanana ngarenyekeun tah kitu kana tulisan wayatruka jeung yen ninggalkeun talibul ilmi al hasyata kana tulisan pinggir allati anu yuqormito ngarenyekeun itu talibul ilmi piha dina itu hasyah illa ingdad darurati kajaba dina nalika banget darurat. Ai madarat membeureunnan misalkeun surahan penting urang ke aya alasan lah gitu. Dina buku bisi leungit mending dina kitab ame kajaga meureunna kitu mah teu kuna naon gitu. Nya. Waro'a jeung geus ningali saha Abu Hanifah Imam Abu Hanifah katiban ka nu keur nulis ka anu keur nulis yuqormitu anu ngarenyekeun itu katib pil kitabati dina
tulisanana. Pakola teras nyarios itu Abu Hanifah, la tukormit ulah ngarenyekeun anjeun khotoka kana tulisan anjeun li annaka karna saestuna anjeun in ista lamun hirup anjeun tandam tah bakal nalangsa anjeun. Maksudna mah hirup panjang, artina nepi ka kolot pan ai leutik teh mangke teh renyek naon ieu teh kitu tah nalangsa tuntuna matak sing gararede lah sacukupna. Wa in mutta jeung lamun maot anjeun tustamu tah bakal dicarekan anjeun, yakni ngamaksud Abu Hanifah ida syikhta di mana-mana geus kolot anjeun, wadoipa jeung lemah naon basoruka paningali anjeun, nadim tak tah bakal nalangsa anjeun ala dalikal fi'li kana itu pada melan ngalogat laleutik sing rarenyek entongnya hanya kal geus kolot. Wa hukiya jeung dihikayatkeun anisyaihi katampi ti guru al imami anu jadi imam Muhammadi Majdiddini As-Sorhaki, tegesna Syekh Muhammad Majdiddin As-Sorhaki rahimahullah, rahimah muga ngarahmathu ka itu Syekh Muhammad saha Allahu Gusti Allah. Naon anu dihikayatkeun teh naon anu dihikayatkeunana? Naon annahu saestuna itu imam eta qala nyaurkeun itu imam nyaeta Imam Muhammad ma ari perkara hormatna anu ngarenyekeun kami eta nadimna tak bakal nalangsa kami, wama jeung ari perkara intakhobna anu kacidaringkesna kami eta nadimna nalangsa kami. Jadi disingkat-singkat poho we urang keh naon ieu maksudna itu kade kudu apik kudu hati-hati. Wama jeung ari perkara lam tuqabil anu teu ngabandingkeun kami kana kitab eta nadimna bakal nalangsa kami, maksudna mah ngabandingkeun kana kitab anu sejen gitu dibanding-bandingkeun. Wayan bagi jeung penting naon ayyakuna yen kabuktian naon taktiul kitabi motongna kitab atanapi neuteukna kitab eta murobaan segi 4. Jadi kudu segi 4. Mata kitab-kitab rata-rata persegi 4. Fa innahu mangka saestuna itu murobaan taktiu eta motong imam taktiu Abi Hanifah eta motongna Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala, wa huwa sareng ari itu murobaan eta aisaru leuwih gampang ilar robi kana diangkat wal wad'i jeung kana disimpen wal mutolaati jeung kana dimutolaah. Wayan bagi jeung penting naon allayakuna yen ulah kabuktian fil kitabi dina kitab naon syai'un hiji perkara minal hamroti tina warna beureum. Jadi ulah aya warna beureum cenah dina kitab teh fa innaha mangka saestuna itu hamroh eta soniul pula sifati jijieunan jalma pula sifah. Ai pula sifate orang-orang filsafat. La soni usalapi lain pada melan atanapi kalakuan jalmi salaf, maksudna mah ulama-ulama salaf. Wa min masyaikhina jeung eta tetep ti antara pirang-pirang guru kami man ari aya jalma karoha anu mikangewa itu man
ti'malal markabil ahmari kana makena kendaraan anu beureum. Malan mah aya sebagian ulama cenah di pirang-pirang guru kami nu ngewa we kana warna beureum alah kope ieu beureum Gusti nu agung. Keun sebagian da nya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.